Dina Anggraini, Triastati, Najwa Restu, Alika Febrianti, dan juga Indriani Putri. Ya. Dan yang tidak kalah kerennya ada penata tari, yaitu Hoyrunisa Az-Zahra atau Teh Almi. Ratu Geo ya say, Ratu Geo banget. Disiapkan matanya untuk melihat yang adem-adem ya abang-abang, teteh-teteh. Tadi adem, yang ini lebih adem. Lebih adem. Walaupun Iki pelit ya teh, tapi ini akan bisa mengademkan hati. Yes, menyegarkan. Oke, tanpa berlama lagi, marilah kita saksikan divisi tari tradisi mempersamakan tari Nyi Ronggeng. Selamat menyaksikan. Nyi Ronggeng loba nu nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna ukur natra jadi sajarah sastra pitutur tapi sing ingat hiji basa nu geus lana pinantuk aya sasakalaana saha nu haat saha nu iceus kana ieu perkara lodaya puragabaya gesan tandang sajabidang lodaya maung karuhun ngagaur anu ditunggangan kuraja kami Mace Permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawa. Jeung ngeragana kemerdekaan negara tapi yang disebut pejuang usaha itu rongkah di medan perang di Karawang Nyi Ronggeng midak najan narah liraga tanpa sukma tapi inya dirisi pasti nggoning bebela kalmah say.
silin sapunyeun pikeun modal pakuan. Lodaya Puragabaya